Panjenengan kersa nibalan hayah bakal ditepikan jomu lain surat gede-gede duka bulan Gusti lamun sholawatan kumaha sholawatan biasa sholatullah gino ka babaturan sholawatan anu itu lu pegang dan latang anu pegang anu montok mah temahi XL oke ya salah Pak Haji Wahyu gitu tak oh lah kumaha Pak Haji Wahyu Lurah Cirangkong oh nya Lurah Cirangkong Cidoyot jika nama tema kudu khusus naon nyeun baju teh tidak deklit yang kudu lebar kayaknya beri cowong-cowong deh caranya sampurasun rampes bener datang memang sama alhamdulillah masa gajas tapi kakak torekan kurang biasa dipatepung lawu geus nah cowong-cowong tuh ampun rambutan teh kana rasa ya ieu urang Ciroyom lain Ciroyom atuh royom rayom melak rambutan naon maneh bejoy si teh meni ngomong teh teu bisa lalaunan aduh suara beli ampun lalu lihat tukang tutupan wae bisa genggerong teh hatur ke semua baptis bulan Gusti aya pikir saya naon kelana memang aya hal-hal bakal ditepikeun ieu gawat aya laporan di perbatasan negara rupina aya panyulunuk Gusti bejakur kau bisa ya barang selulupan enggak heboh sekarang puluh-puluh kain mun seungit mah namun seungit masih bau jenggot oh iya kumaha nama teh kamen dari utara makan jenggot apa ayo dihakan apa tapi nggak hewas bau putih jadi pura 7 papan pira di lupa pantu bangsat naon dari aing siap kadang-kadang kana ayam nangka badak eta bewe ka kitu nepi ka ulah dikenyotan wae ku pamajikan uyuhan naik ngeunah pamajikan maneh ngenyotna wah pulen aduh pulen jadi nya ngaraosan atuh ngaraosan atuh ngan bau hawa iru
selenting bawaning angin kalempat bawaning kilat beja tilu benang dipercaya naon sen berita parantos nyebar yen di perbatasan aya jalma anu nyelunupkeun barang duka naon kelana ulah wa kasudon urang taliti heula urang talung denawa samya pada prata wontening pasipanja datane tangan teman datane samya pada prata Senopati ngalaga Purbakesa doh ieu ge di Paseban Jawi nyaur sedanten Senopati alit-alit doh beus ngandika yap ka dieu kahareup dah ya pindah nama ngahacurkeun mah pangabakti kaunyuk jang mangi kalira panjenengan ulang Gusti loba bagadang teh Ayam prajurit mengi aya lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah cicing kunaon maneh teh atuh ai pieu abdi teh aya nu ngonang kana ai abdi teh mingpin singa Depok alah wati robot ai teh ditarima da duit atuh kumaha ai pangabutuhan udah gede teh tobat geus diurut acan acon watir loba tinggal rokok dina tongong sanes ada dina naon atuh teuing da geunah pinah-pinah betul lain diurut goblok dicoo murid mah mana diurut digelang berarti kubaran ku ucing nama si kene aya nafsuan ari maneh oh kalau sakit ke sekolah teleh ku budak ngora Allah watir tobat watir pisan sia kamari teh ngora deui siapa poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan komode katiisan mah penyakit gitu atuh ku kituna lain mengi anjing medut sama sia teh menyambut telur di handap oh loro gitu wah deuh na eta urang royom heuh sora teh mah beakeun ku sorangan sadayana baralaga jalma aduh jalma ayeuna mah balalaga hayang katangar hayang katangar baraya kieu ye sabenerna cobi cing ngomong atuh lah nya nginum pepe maneh dilarang ngomong ti samet ieu si kacengkang beki tarik nginum spertus kayaknya bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan
Temawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna. Urang mana teh? Urang mana? Bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia. Teu widi. Hah? Tak kuha sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu meungi dilarang ini. Nu boga penyakit mah kuran cicing. Istirahatkeun heula. Lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong. Ingat lai kana gaji mah teh. Kuatir. Geus dipariksa maneh. Aya nu urang. Alah. Geus hasil pemeriksaan TBC. Oh, TBC paingan. Paingan atuh rada begang. Ai TBC teh teuing burut. Geus. Tong dituluykeun sia. Teuing bau. Tong dituluykeun hariwang. Sasangkong sia eta mah. Leuheung kene abdi kulut kutu. Abdi mah penyakit mengidap loba kutu. Waduh kan bae tah mah. Geus tong ngomong masa gandeng. Da eta wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema teh. Sabaraha urang eta jelemana ceuk aing tong ngomong siapa Ngomong bari jeung eungap mah atuh. Kadengekeun sabaraha jami bulan gusi subhanallah toba aya nu teu meungi meuni nyengor. Penting lagu gede. Bener. bana ramutan eta mah tiroyom. Kumaha geus kaala ramutanana ora tuh Allah, eta so. opat tangka teh terus ditawis 2,5 juta kusaha kudu gelo lumawi teh jadi oge kuat. Nah Cowong teuing. Rupa-rupa. baralaga asa katanggarna Sirik ya Mas. jahanam. Do, ya masyakaran balaga. Ayo bejaan anu sejenna eta mangkluk urang tanya di mana mangaplan Gusti ayo pada ai uing hayang disuntik ka mana Ka puskesmas. Kajangalan pangmawakeun gitu lah. ku aing suntikna ai jarumna mah ku halu kurang dedetkeun kana liang pedut maneh. Aduh. Tapi nabina dulu kita mengina kadenge kadieu Di bawah lumpang kalah tari. biasa mesti berapa Rai Purbakesa Acek kumaha parantos siap penawi sajumlah ulah di balak tam-tam sikap pedang tamsir kada berita rasa panah limpung iya ulah Tung tutunya siar nu goreng perlu dising Ya higa. ulah yang tinggal Wah, higa. jam tes jam tes Ayah. jam darkem Ayah. jam robot Ayah.
Kang Doyot anu teh bule ayo api doyot Aya api dayat ayo Pak Haji Wahyu ge aya Pak Haji Wahyu nya urang Cirangkong aya Pak Haji Oman Pak Haji Oman Sinada di sana ibu aja aya Pak Haji Agus Liobek Lioba ayo banyo aya Siabantis ayo Ege Nyimpen barang di petian Nyadiri masih cari masih ngemu ya barang peti kajeng jangan sangerang gadah di hati enak gini ya sini sudah tua oh atuh pengantenan we ulah ben hanya kawe naon sok jadi objek ari seniman teh oh aya we nu ngobiek dina seni teh aneh tapi parandenek itu asa kaharti we oh asa ulah gede teuing we Luci si capa hari jang robot aja ya aya cing buru-buru cager gitu burukan teh bejana cenah sakiit teu damang wartos kamari cenah bejana di rumah sakit semohon ulah dadai kanan bot ge magering deh ripuh tong gering gitu ubaran bot nya ubaran kunaon tong kayang gering kudu wegan kalapa hejo ditingangkeun cenah atawa kudu ternak singa di kumaha teh we jeung ternak singa ka insya Allah dikerakeb karek kadege ke ternak singa teh Kang Dawud aya Kang Dawud aya dawet nuhun urunyo sararumping ses ya nya eta kulan ses Mang Ojang aya Mang Ojang oh Bapak Bupati Mang Ojang Sohani Bapak Bupati Subang laras aya ka panggung ayo burukan teh eta nu ngawidian teh Pak Haji Cepi Gumira ayo aya eta Pak Haji Gunadi aya Pak Jaya Sasmita aya Pak Haji Boy Gunarso aya sawargi-wargi sami tadi Jaya Sasmita semua sawargi-wargi Pak Haji Ari Jaya Sasmita aya Pak Amir Rasmita Grup Wado aya burukan aya urang Wado ka dieu aya parkina kene tena ge di Bagadena ya Kang Budi Rotan aya aya Kang Budi Rotan Wanaya Layung Grup aya Haji Darkim enggak ya Kang Haji Pepen Tangulun aya Wah Hasan Sumpi Kang Open Tijabong aya Tijabong Haji Darkim Kang Ade Tenda aya Pagaden hoi syukur namurukan teh eta lurah awe ka dieu nya Cirangkong Pak nuju ka kandungan teh urang Cirangkong ya Pak Haji Wahyu orang tos sasihna kamari ge lahir di WC sakali aya ngan anakna buru sutuluy baru situloy di ngaranan naon teh Raden Pedut ayo ayo lahirna wucelian Allah Baralaga aduh ya urang Subang balalaga enggak ulah wah ya kelas kakap naon teh kelas kakak teh baraya oh aya araraya aya jalmanya oh araraya
aya perbatasan aya perbatasan wayahna sangkala jalma bahaya teh jalma bahaya yo aya aya salapan jalma ngababakan bejana aya ngababakanana di Sinakong lain di tanpa batas dengan ani balad-balad robot gitu ngarariga teh ya dina singa Depok selek gini dina teh wong singa sisingaan sisingaan lalu lucu teh meureunnan hayang ngising manehna teh ai selek dina singa ai selek di merecet eta mau singa alah bejana bantis dagang sangu dinya ditamakannya sama mekar ular bukan rumah makan rumah makan naon Mekar Jaya. Mekar Jaya Jaya segala kehakanan ada Abdi kita barang hakan. ya mantap barang dirinya mantap Mantap Allah. burukan aya dagang panggang ayam pangang ayam bakakak bakakak ayam Bayah aya. bayah ayam bayah Aya. babat babat Lele. tungir alah Ayo dibayar aja. ayo ya aya wakabulnya aya wakabul anu Aya dukun. kasepuhan Bandung